Iya dongeng Mang Udin di sumur karamat. Hiji poe Mang Udin teh balik ngarit pas sore di hiji leuweung ya sumur. Karena eta sumur teh sumur karamat teh apa asa nu nyieun mimitina. Kan katelah we teh karamat sumur teh di dinya teh. Mang Udin teh hari teh balik ngarit hayang ku kumah. Bebersih merek balik selewati asar. Nima Mang Udin teh, aya nima kan awak teh rada condong ke sumur. Eta murag untuk palsuna teh kecemplung. Biji we eta mah teh anu penunggu sumur. Bush, hareupeun Mang Udin. Mang Udin teh leuwas. "Halo, sama nih," cek Mang Udin teh. Cek si penunggu eta teh cenah. "Kaula anu ngageugeuh ieu tempat." Pieu maneh murag naon? Mang Udin, cek Mang Udin. Cek anu sebutlah jin eta teh. Jina. Kuring bieu untuk palsu murag. Ku kaula pangmawakeun. Turun rajin da asup deui kana sumur. Pecah heuh biji keluar. Ya huntu maneh teh cenah. Ya huntuna teh eta mah emas huntuna teh. Cek Mang Udin teh cenah. Sanes cenah eta mah sanes anu abdi cenah. Nu abdi mah butut dah cenah. Terus beulah malahan mah cenah. Heug atuh cenah. Asup deui eta jin teh ka jero, kana jero cai. Pecong heuh di biji. Ieu lain cenah. Nah, ieu mah tina ieu tina inten. Kristal. Cek Mang Udin teh sanes. Sanes nu abi mah butut. Cek si jin teh cenah. Na jero hatina teh gogodeg. Heuh ieu jelema jujur cenah. Teu beunang katipu, lain teu beunang katipu, teu beunang diolo cenah euy. Jujur pisan ieu cenah jelema. Heug atuh cenah. Turun deui asup. Ieu lain cenah. Kaluhur deui jin teh. Eta nu abi cenah. Heuh eta mah da bener euy huntu palsu Mang Udin cenah. Bener-bener maneh Udin euy. Jelema pangjujurna selama ieu biasana mah kaolo cenah dibere emas oge cenah. Pada melin sakali kasus kieu teh cek jina teh cenah. Da abi mah teu prayogi cenah, abi mah tos biasa sangsara cek Mang Udin teh cenah. Nah, nya tapikeun bae lah cenah. Bawa we cenah teh eta mah untuk emas jeung inten mah cenah jig mere cenah ke didinya. Soalnya dinya mah jujur jelmana cenah lah urang meresep cenah. Balik we ka caritakeun Mang Udin teh ka imahna bebeja ka pamajikanana. "Yo nyi cenah yo huntu palsu." "Naon atuh cenah huntu palsu cek pamajikanana teh." "Ieu huntu palsu kaneng lah cenah. Sare aing mah cenah." Eta da pamajikanana teh euy maneh galak kitu eta ka Mang Udin teh euy abang Mang Udin sangsara. "Ieu cenah emas." Korenya teh hudang disebutkeun aya emas mah. Tah cenah untuk palsu emas jeung inten. Wah eta mah bunga euy cenah pamajikanana. "Di mana cenah ieu untuk palsu emas jeung inten?" "Sumur," cek Mang Udin teh cenah. "Wah atuh cenah iki mah beunghar cenah euy urang," cek pamajikanana teh cenah. "Isukan milu cenah ka sumur," cek pamajikanana teh cenah. "Nyayap." Dibawa ke Mang Udin teh isukan teh ka sumur. Nah, geus tepi di sumur cek pamajikanana teh. "Kumaha cenah bisa meunangkeun emas jeung intan?" "Gampang atuh cenah," cek Mang Udin teh. "Sok we nima," cek didinya. Nima didinya teh pamajikanana teh. Keur nima nongeng. Teh eta ku Mang Udin teh kecemplung atuh pamajikan teh kujubar. Biji eta jinna teh. Aduh maneh deui cenah Udin. Naon nu bieu teh kecemplung? Mun bojo cenah Mang Udin. Kalem we Mang Udin teh geus teu sieun. Cek urang bawa cek urang. Asup deui kana sumur si jin eta teh. Biji deui. Kemudian ieu lain. Anjir eta mah euy nu ditemongkeun ka Mang Udin saha cing. Raisa teh. Cek Mang Udin teh cenah. Muhun ieu cenah. Ieu pisan cek Mang Udin teh cenah. Aduh cenah bener-bener jelema sarakah cenah. Eleh ku kaduniaan. Kamari mah nya cenah lolos naeun aku awewe mah cenah euy. Din Udin cenah cek jin eta teh. Aduh cenah cek Mang Udin teh. Dia mah lain sarakah. Da lamun misalkeun cenah abi cenah ieu teh nyebut nuhun cenah. Pasti biji deui nu lain-lain cenah. Geus raisa biji deui bisa wae cenah atuh saha nu leuwih geulis cenah. Tah nu paling horeamna mah engke nu katilu kalina pamajikan atuh berbalik deui. Caream aing geus gumiceun. Si horeng Mang Udin teh miceun euy.
cek jin teh cenah. Kumaha tuh cenah din ieu pamajikan maneh? Cuma dia teh cenah. Alah mangga we eta mah cenah galaukeun jeung sangi tuang ka dinya.